taqrabuzina innahu kana fahisha. Cak Muammar teh ai praktek beres bulu dan zararina eta pan tadi wala taqrabuzina wala taqrabuzina tapi hukum deuk di kamana deres keneh nu sok maca mah urang mamaca geus cara baca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh beureun sabulan sakali tamat sajuz teh sakedeung jasa. Lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah besi patekrok 20 menit tarolah disederhanakeun setengah jam tarolah jaga kolot sajam 24 jam sampai sapetik maknya henteu bisa sajam macan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat haji maju wah nggak geter-geter jangan ulang geter sia nyaritakeun kelanjutan tentang kufar Mekah nu teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad percayain ka Al-Quran sebagai mukjizat tapi salajan teu percayanya ka Al-Quran tetep bae orang Arab eta adalah orang-orang cendekiawan ahli fikir, ahli syair, ahli bahasa ahli akademi bahasana luar biasa Arab teh istimewa diakui sehingga ayalah pasar paranti kontes bahasa ayalah pasar paranti kontes syairan pahebat-hebat syairan cek urang mah kuari maki tu musabakoh syairan musabakoh bahasa teh eta di Arab kos kitu jadi jelema bararoho orang Arab nu ngaran Abu Jahal teh pinter nu ngaran Abu Sufyan teh pinter nu ngaran tokoh-tokoh Quraisy lain letik-letik pemikiranana istimewa teh nu mantak diagung-agung ge ku pinter jan nu bodoh mah tilok anu diagung-agung pinter teh jadi sangkilang Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul nyanana teu percaya ka Kangjeng Rasul sanajan Al-Qur'an ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi sebagai mukjizat nyana teu percaya ate leutikna mah ajin nyana ge sok ngadengekeun eta Qur'an hebat sebenarnya mah eta jadi cak dana teh lamun ditilik-tilik memang hese cenah cakada eta nyieun kos Qur'an mah jana sakitu pala linterna ahli bahasa ahli tata bahasa luar biasa karena bahasa teh tapi jana begitu ngadengi Al-Quran mah tercengang di harapan Kangjeng nyana ya buatan sia ya tamak kitab naon tapi nyana keur ngarenung mah di imah kararieu bae bagus sebenarnya Quran pohara eta Quran lamun didengekeun ku jana atuh bae والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى nginahin tungtungna teh akur والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها cak Abu Jahal eta bisaan hak bisa eta Muhammad cek lalakona eta ji jana ngomong di imah mah lain lalagan hese eta cek jana kos kitu eta mantak ditangtangan ku Kangjeng Nabi coba ayo tah okos ieu bae lah kos alam taro coba
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Lam kabeh aing bisa cek anak mim kabeh jeung lam lah aing mah bisa. Coba cek kanjeng Nabi al-fil artina gajah. Wa ma huwal fil naon eta gajah. In huwa illa khurtumut tawil. Gajah malaina naon kecuali binatang nu tulalena panjang. Hai terus kerja kanjeng Nabi. Geus aing sakitu doang bisa lah. Lumayan sakitu ge tah Abu Jahal aya we ka bisa. Urang mah bisa atuh. Mun titita jasar jago atuh Abu Jahal ge bisa. Al-fil ma huwal fil in huwa illa khurtumut tawil. Sakitu mah lumayan tah Abu Jahal. Cak kanjeng Nabi, ai maksudna naon atuh eta maksudna naon ka dituna? Henteu mah nyaritakeun gajah bae cek. Aya bae eta Abu Jahal. Jadi ongkos gagah tapi sakapeung mah orang kos tu bodoh, sakapeung mah pikaseureun. Eta Abu Jahal, emang jawara mah kos kitu. Jawara. Eta Abu Jahal. Ngaromongnya di tempat perkumpulan manehanana hiji Abu Sufyan, dua Abu Jahal, tilu Walid bin Mughirah, opat Nador bin Haris, lima Utsbah, genep Syaibah. Eta Utsbah bin Rubaiyah Syabiyah, non gitu Syaibah bin Rubaiyah, Umayyah, 7 Umayyah bin Khalaf, 8 Ki Haris bin Amir. Karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu dek ngaharu ka Kanjeng Nabi, anu paling mentang ka Kanjeng Nabi. Nyana ngarobrol tah nu dalapaan nu sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an. Engke nyana ngarobrol bareng nyana ngobrol teh dina obrolanna kieu tes ngadenge Quran teh. Ngomong ka Kinador, iya Aba Kutaibah, maya gulu Muhammad, naon setan sok dibaca-baca ku Muhammad. Naon eta ma adri maya gulu. Cak kana ayo teh naon teh menusok diomongkeun ku Muhammad bang. Eta mah ngan sakadarnya nama kunyam kenyom biwir. Dirirekeun kunyam kenyom nya nama ngan saukur dongeng-dongeng nu bara heula. Ya kitu Muhammad mah ku aing didengekeunana. Dongeng nu bara heula kumaha? Nya nama teh mah kitabna teh sok ngadongengkeun Adam, ngadongengkeun Idris, ngadongengkeun Nuh, ngadongengkeun Sulaiman, Daud, Isa, Musa kabeh. Jadi jelema-jelema nu bara heula nabi-nabi teh didongengkeun teh kunyana. Ja kos itu mah kitabna. Eta penyana eta bisa kos itu nang di mana? Aing puyeng nya kana teh. Di mana meureun teh Muhammad sanu ngabejaannya. Atuh eta pan maksudna caritaan-caritaan nu baheula urang ge pan dina Taurat dina Injil dibaca ku urang. Ya teu sabaraha apa eta mu aya kabeh. Ti mimiti kejadian manusia Adamna Hawana kabeh eta nya saata nu ngabejaan. Ge bingung. Itu bisaan gitu tuh Muhammad udah kamari ieu heran aing mah. Jangan ada uyana mah heulan urangnya. Sok juga uya-uya. Atuh teh jalan ngarobrol bae kos gitu tah. Jol be Abu Jahal sok loba omong ke sia iman deui tadi tuh aing batur. Sia sok kararomong kos karar itu bae geus saya itu percaya. Ulah sok haju diperdalam. Aing ge pugu-puyeng cak Abu Jahal. Aing sok ngadengekeun teh Quran. Sebenarnya bagus eta. Atuh hiji bahasana tertata rapi, kedua maknana jaku bagus teh ya. Terus bubar cak Abu Jahal. Ke iman sia aing blon sia. Geus bubar kayak urang kumpul deui geus. Kayak bola lubar kayak ngadengekeun deui. Bagus saja. Amma yatasaalun anin naba'il azim hum
هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Cak Abu Jahal bagus amma yatasaalun tina naon ke jelema nararanya anin nabail azim naranya engke tentang berita-berita nu agung allazi hum fihi mukhtalifun engke perbedaan tina pertanyaan tersebut kalla ulah kitu ke sayalamun bakal nyaraho ge summa kalla sayalam alam naj'alil arda mihada aju nyara tas ngadengekeun teh ngarobrol deui aing tadi tas ngadengekeun aju bagus jasa koe ge katalar keneh cek kena sapotong bae mah teh ku bagus teh ai brak si Abu Sufyan ge sarua aing tas ngadengekeun naon saya ngadengekeun naon aing ngadengekeun ieu tah wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Ini ku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakeun malaikat nazi'ati gharqa oi malaikat anu sarem wasabihati sabhanu cara repet lempangna sabiqati sabqa terus bal mudabbir nyaritakeun malaikat eta Muhammad bisa kitunya Jol benador aing geus gadeng ngadegeun naon tuh abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra terus be baragus dia eta Muhammad gas bubar Abu Jahal dulu sok diperdalam dan kos kitu mah tuh sia ke ariman deui ulah awas janji setia ulah iman ka Muhammad dah siap sakabehan teh tapi kan Quran mah bagus bae jadi jadi ge sarua ka Al-Quran teh tah jadi ge atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos teh nyaho naon atuh pinter masyaallah kayak ngarobrol deui eta kitu bae eta memang nu tadi dicaritakeun tah Ijtama Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Utbah, Syaibah, kabeh Umayyah bin Khalaf, Haris bin Amir, kabeh yastami'una al-Qur'an ngadarangekeun Al-Qur'an. Ngadengekeun ge eta nyana tercengang. Eta berita-berita nyanyana nang di mana? Ai diangkat jadi rasul, kedatangan malaikat lainnya potongan Muhammad. Ndek ka urang malaikat datangna mere wahyu atupan aing ngaunu teh nyaon ka Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah tuh cak Abu Sufyan sama teh jauh mabok kae di sia ulah loba omong sia kahayang aing mah malaikat teh turunna ka aing ka Muhammad sih tapi eta kurang mun didengekeun geus tamiun Al-Qur'an nya ngadengekeun eta ngeunaheun keur Muhammad nu sorana ngeunaheun aja eta bahasa-bahasana emang ge ini di aralam tah ge surah loba omong sia tuh karena itu teh ieulah kupar-kupar Mekah teh kos karena itu mendak wa minhum may yastami'u ilaik tina sawarena kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok kadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubihim akinatan ku kaulan agung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup alayabqahum wal maham kana Al-Qur'an hiji hatena geus diceplok ditutup wa fi adzanihim wa qara jeung ceulina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun dengan sakadar gegeyan hungkul kok atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya mengarahkan sabab-sabab ditutupeun
Allah manutupkeun hatena sote, Allah manutupan celina sote lantarannya nangis nyen sebab kana nu bakal ditutupan ku Gusti Allah. Kayaning nyana buang kawarah jasa, kayaning nyana teh ngamusuhan jasa ka Kangjeng Nabi. Etalah sabab kana tutup-tutup ka hate, tutup-tutup na ceuli teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani, dengan lemah, dengan sadar henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah, hatena teh ditutup ku Gusti Allah. Nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeriditna terus bae. Eta tah. Nyaho bae kana hukum teh, nyaho bae kenal bae kana hukum, tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup-tutup. Na yeula wa minhum tina sawarena kupar Mekah teh aya kupar, aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran, tetapi waja'alna ala qulubihim kaula hatena geus ditendenan akinatan aktiatan tutup-tutup sehingga temuka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima. Allah yafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayangeun nya nama paham Al-Qur'an. Bahkan wa fi adzalihim wa qaradina celina ge geus ditendenan tutup-tutup, geus disumbat, geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Urang masa kieu mah alhamdulillah ya rabbil nikmat urang saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an. Sebalik eueuh deui sasaminggu sakali bae ngadengekeun Al-Qur'an. Geus pala yasmauna husma qabuli. Teu ngadengekeun kalawan ngadenge narima, ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae, ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang, ngadengekeun teh seperti angin lalu bae. Padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah. Eta kupar Mekah baheula hampir teu beda jeung urang kuari. Quran didengekeun tapi dipahami henteu. Dipahami kurang ala kadar doang. Setelah paham teu dipake. Buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu keur carita. Atau taruhlah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh mah nyana make Al-Qur'an. Ja pamarentah nage mayoritas Islam, bahkan aya kiaian, bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian, tapi ternyata berita nu kahandap korupsi jeung korupsi. Maling jeung maling mah teu make berarti ka Al-Qur'an. Di luhur teu make, masyarakat lagi teu make sarua. Mabok ambalaya, zina terus bae, judi terus bae. Ieu hukum Al-Qur'an deuk dikamanakeun coba. Urang sakadar panggil Muammar, sabar duit si Muammar teh. Sabar duit, ayo 3 juta, 5 juta, panggil 10 juta, panggil. Dengekeun, oh nya ngeunah. Oh nya ngeunah. Luar biasa nyana ngadengek nyana ngan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Cak Muammar teh ai praktek beres bulu dan zararina eta pan tadi tata wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina, tapi hukum deuk di kamana deres keneh nu sok maca mah urang mamaca geus cara baca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener sabulan sakali tamat sajuz teh sakedeung jasa. Lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah besi patekrok 20 menit tarolah diradat disederhanakeun setengah jam tarolah jaga sekolot sajam 24 jam sapoe sapeting mah nya henteu bisa sajam macan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat. Haji, maju. Wah, nggak geter-geter jangan. Ulah nggak geter sia. Sabaraha umur sia? 70. Potong masa balik, sabaraha? 70 cokot 15. Itu. Malaikat da itu sia kaing. Aduh Gusti Allah.
55 sabara kali tamat salilah hirup sia Quran ayo Quran sabaraha juz kabehna pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola nyahoa Rud Gullit cenah kenalan kene ka tokoh bola dibandingkeun ka surat Al-Qur'an Masya Allah pemain Inggris nu paling hebat saha nyahoan kanu koskarar itu menyahoan luar biasa riwayat bola nyahoan ti mimiti si Pele datang ka si Pelu nyahoan kabeh luar biasa tah ka Al-Qur'an mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Quran di televisi sia sabaraha jam di televisi sabaraha jam sia dijejeleh engke urang Masya Allah mumpung kuari urang can paeh gas balik gaji Quran cekel bae guys cak majikan ka mana ka haji mau Quran lo ngomong sia aing deuk ieu ya aing resep Quran ya cak kiai ge baca tuh teu kabaca cak kieu mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngageblek ayeuna le simba caang tah mah sial jasa cak majikan ka haji tolol ka Quran mah geus ngageblek aya ka bujur masih kene nyata nyawa aing jadi kieu ye hirup ka kula kumaha jelasan teu urang geus siaga urang jelas aduh aya teh mah jenengan urang Subang teh ku jelas tah jeung urang Lampung Putih sanajan bari sok marah bae aing resep ka marahna bugu tuh eta kos kitu urang bakal disidang ya Allah ya Rabb tidak ada yang kenal Quran. Ina kitab Taurat ayat bahasa kiai ya abdi amat tastahi minni. Wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula cak Allah ina kitab Taurat. Yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fata'dilu 'anil tariq wa taqudu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu. Wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu harfan wa tudabbiruhu harfan hatta la yafutaka minhu syai'un dina kitab Taurat teh aya seperti eta biar tiada wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula datang ka anjeun surat di sebagian dulur anjeun surat di babaturan anjeun surat di kanu pake kacinta ku anjeun kau beneran keur aya di jalan lempang patadilu anit tarik anjeun minggir heula watakudu diuk heula dek maca surat eta watakra'uhu jeung anjeun maca watudabiru harpan sahurup eueuh nu kaliwat hatta la yuputaka binhu syai'un manitaliti luar biasa wa hadza kitabi ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika diturunkan ke anjeun ieu kitab anzalkum fasaltu laka minal qaul kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaiki litatammala tulahu wa 'ardahu summa anta muridun ahlu sababaraha kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi summa anta muridun anhu kulaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwan walik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hila tibatan dulur maneh nyuratan coba eta lamun ku urang kuari di bahasa urangkeun nu sederhana urang keur lempang di jalan jol bae aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Junaid ayana iya aya surat coba barang di dulu si pengirimna teh Sarwiti keur di jalan cek Junaid din kasih sila ka dia kasih ayeuna ieu surat aduh lain samarangan
dibuka surat. Ezan ka negara ka mana kanu mawana. Kula mah jadi negara ka sudah kayak itu sudah. Ya rokok. Oh, ya ongkos saya. Oh, dikieu 100 ribuan yuk. Ayo cokot 10.000. Tah. Gaya pengusaha teh kos gitu, pengusaha pelit teh kos gitu. 100, 200, 110. Ya. Sial aja. Cek bawa surat teh ku galedeg. Cek judet teh din kasih baca orang baca kana surat. Neangan coba tempat anu ngeunah, tempat ngeunah belah di dieu. Ieu mah loba nu liwat. Tentrep baca. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Ieu mah kamang-mang. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid. Tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku. Setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari, disertai dengan rincik-rincik hujan, dari situlah hatiku bergetar, ingin menyatakan isi kandung. Tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh, si Junaid tadi jasa diserangan, hehehe, ngan paeh doang Junaid. Surat lagi ngalipet lagi lalaunan. Tah, siap pernah disuratan semacam eta, bungahna luar biasa. Sanggesta bunga, macan lagi unekal liwat saya tiga can. Andai kata ayat suara nu ngaganggu, pasti suara nu ngaganggu eta, hei, bandeng sia, sentak ku sia. Andai kata rada poek, pasti beli baterai heura, sorotan ku sia. Khusus jasa sia eta di suratan ku eta. Bandingkeun jeung aing nyuratan make surat aing Taurat. Mun baheula kuari mah sarua bae bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an. Pernah sia husu maca surat ti ka bogoh sia. Pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa naon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an, sakumaha memahami bahasa ka bogoh sia. Urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat. Bakal dikitu-kitu. Haji tadi sabar kali maca Quran sapoe. Sabar aja. Pernah teh disuratan ku babaturan pernah. Kusaha rekan usaha. Kumaha eta maneh maca surat oh luar biasa husu jasa. Sebab didinya aya kauntungan. Kula disuratan ku ti Bandung cek jenna teh di dalam suratna tidak ada lain, engkau harus mengirim barang. Udahlah urusan harga diatur saja. Andai kata di situ suka dikeluarkan 1 pasang sendal itu 20, udah saya beli 40. Udah nanti datang barang saya transfer uangnya. Pan eta sia husu jasa lain husu deui. Wow, di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova. Husu jasa husu, aya nu kaliwat tak eta teh. Atawa surat di atasan ka bawahan. Atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge. Husu jasa. Resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa. Haji sia maca Quran teh eta pan surat ti aing husu tante. Haji. Entu. Osok dibaca. Cara. Boga Qur'ana leungit. Tadi dibandingkan ke orang surat di kabogo, surat di rekan usaha, surat di atasan, usung luar biasa macana. Padahal hanya sakijep keuntungan dunia, tapi Al-Quran lu bakal jadi keuntungan akhirat. Tuh pernah didele-dele acan. Andai kata didele salah makrodna, andai kata sebener tuh usu dari macana. Dekumaha sia ya hirup. Urang lamun dekitu-kitu coba di akhirat ada kumaha minta tulung ka saha.
Nah nu mantak gunakeun coba sesahirup kuarieu nu geus umur 60 tahun geus ulah keluar-luar di kamar bae. Gas ulah keluar-luar aing mah di kamar bae. Bebeja ka anakna, abah ada di kamar bae. Emang kunaon? Kawin deui jeung anyar. Tah baca Quran teu bisa loba ustad di lembur. Cenah hese jasa aja neanganana anu aya kula mah teu pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya. Mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah. Dan kadetat. Kunaon? Maji baheula malah baji dor ieu lah ngaku bae. Hayu hajang bisa maca Quran. Udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae. Mamang macan pernah aja bisa maca Quran. Kul mamang aya kudu ti Iqra lah tuh mang maji. Geus pokona mah. Bayaran sabaraha cagut tuh. Siapa sok aju bayaran gitu. Sabaraha tuh bayaranna cek kusapan ku ge boga anak pemajikan. Ku karena Allah bae. Oh, angel ka bisa. Sebab gulana teu giat. Ayo aing rek nangan ustad karena Allah bae di mana? Ieu mal manggi, Pak Haji, karena Allah mah mal manggi kuat. Tuh, geus pasini kos kitu bae. Aja geus teu siapa ganainya tuh mulai eta teh hiji huruf dibayarna 10. Lamun bebeneran macana mudhoafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat. Aki-aki nu kakarak ngaji alif bah sing ade bae sing ade guruna artina guruna teh ulah nusuing lamun nusunya alif engke kan Pak Haji na alif alif atuh alif alif sia alif aing si ade guruna tah ieu mulai Pak Haji alif bata sajim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusu dibayar 700 datang ke bisa Masya Allah luar biasa pintu sorga terbuka bidadari geus dia Haji Junaid Allah karim gas aing mal nonton TV aing endek ngagunakeun waktu aing ngamangpaatkeun waktu aing jati leuletik aing nonton TV bae ja kos kieu keneh aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 tahun deui aing pae aing asal boga ridho Gusti bae los TV yang sia ka anakna ganti anu bagus ka dieu Pak abah sepeleng tah naon ieu abah bikin ke anakna yang sia tuh mah kunaon emang loba etaan rumeuk cek gana eta loba sireuman apa mah yang jelas ya abah kos gieu teh aing lalagaan los yang sia moal aing moal ngadengkeun radio moal ngadengkeun TV aing maca Quran 3 tahun deui aing mun galibna 3 tahun deui paeh aing rugi can bisa maca Quran tah eta Ki Haji Pohara Jasa tah Pohara Jasa tamangis istimewa bae tamang Ki Haji nu geus nokos kitu Masya Allah engke lamun di sidang Haji Junaid ayo ya Pak berapa umur 63 Pak barakali ieu maca Quran tamat da sapoe teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh aju kula ngayanan kitu ngaranna ngundang guru sa guruna aya Salim Lim sia guruna dibayar ai jangjingna nabi bayar ka dia jadi henteu guys bener ya geus datang ka mana alhamdulillah bisa maca Quran jadi kula kuari maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di imah kula geus eueuh TV eueuh radio kula mah ngahaja bae maca Quran bae tah 3 tahun kula maca Quran Masya Allah eta nu umur 60 tahun teh bajidor jalan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh aku baca Quran 3 tahun tobat bebeneran guys surga ya Allah ya Rabbi aya di bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cak Gusti Allah yaksidu ilaika ba'du ikhwanika
وتقبل عليه بكل وجهك وتسقي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل من حديثه أو مات إليه أن كف. Hei hamba kaula aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ka seluruh awak anjeun hate anjeun ge luar biasa ngadengekeun kana caritaan-caritaanana andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deket anjeun pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupa cicing sia atau indit sia uhusu-husuna ngobrol jeung dulur sia uhusu-husuna ngobrol jeung babaturan sia wa ana za muqbilun alik. Hei aing tiapan ngaharep ka anjeun lu muhadditsun laka anu cacarita ka anjeun wa tamuridun anni bi qalbi tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hati anjeun aj'altani ahwana alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalik. Apakah anjeun ngajadikeun ka aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia. Coba eta mun urang dikitu-kitu di akhirat bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa dirapihan kursi dirapihan meja didieukeun di tempat anu istimewa maneh ngaharepna teh aku seluruh awak maneh wajah maneh disanggarepkeun ka babaturan sia hate anjeun ngadengekeun ceuli anjeun ngadengekeun ucapanana Allah lu kaliwat ante kata anu ngaganggu nu gagangguna kam dihilingkeun kapan ku sia pan aing teh geus kaharep ka sia terus-terusan kok sia teu daek ngahormat ka aing tah sia awas sia ku aing sia. Apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia mun urang dikitu-kitu jaga engke di akhirat ti kumaha. Masya Allah, Masya Allah. Nah iyalah numantak coba Al-Quran. Al-Quran masih ada. Urang manggih tulisan Al-Quran di jalan. Urang na teu boga wudu. Komo boga wudu mah ibat teu boga wudu. Cokot bae. Kajen teu boga wudu ge. Cenah boga hadas gede. Cokot bae. Kunaon eta Al-Quran sing hade. Beus pajar ngahinakeun urang ka Al-Quran. Allah Maha Uninga. Abdi ngahormat ka Al-Quran sanajan teu boga wudu. Cokot. Simpen di tempat lu. Quran mah teu meunang di tendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui. Quran mah teu meunang di tumpangan kuno nanaon sing hade ieu Quran di luhurna di tumpangan kitab fikih, kitab nahwu teu meunang. Gobo ku majalah-majalah lain deui Quran. Mawa Quran mah sing hade teu meunang sambarangan kudu benar-benar penuh takzim. Ditendeunlah urang nu pangluhur-luhurna. Ieulah Al-Qur'anul Karim. Baca kurang Al-Quran Allah Maha Uninga Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngorang pantes salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aya anak dadarinya bah neng abah ge maca Quran ne ya timah ye naon tadi balanja cenah balanja nu aya bae lah di mah di ditu bejakeun ka mancana nu aya bae abah sia geus kitu jasa ya kada ya ditalaja gegeran alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun jol bae pemajikanana kaji, ayo ngaji baik. Tadi ayah budak datang tadi yang minta duit balanya. Ayah, mana? Nu ayah baik. Di baheula nu ayah baik. Betul ngaji baik. Balanja. Shadaqallahul azim. Sana geus acan saayat. Geus shadaqallahul azim. Gara-gara sia tah balanja tah deuk dihareupeun TV kotrek 2 jam dihareupeun TV maca Quran saya teh anggeus aya di TV 2 jam tah eta engke bakalna disidang ke dihareupeun sabaraha ayat sia maca Quran saayat teh anggeus aya Quran teh dianggeuskeun atuh pan kaganggu ku pamajikan atuh beres mere duit teh ka mana hareupeun TV ajo anggeus
Disidang ya disidang Masya Allah karim sih ada nucan bisa maca Quran belajar nukis bisa maca Quran mantas salat baca ulah datang ka teu baca atawa dihususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur hees aing kerek maca ya Allah ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus hate leuleus pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus hate leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo ya kari ya Quran mulailah urang manfaatkeun waktu urang kadanan ku ditalar baca mun urang nu sok ka mushola aki-aki atau ke masjid Quran tenden di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca baik ala kadar baca komo lamun memeh mau memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok tamang geus maklum jasa tah memeh sare teh urang maca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون ذلك علم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم ja'ala nasahu min sulalatin ma'in mahin atuh anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ieu mah baca ta memeh sare sabalik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ka anggeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dieu jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan cek malaikat kitu bisa alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedangkan kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus ulah diayakeun di Al-Qur'an nyana bebejak pas kitu bejakan dia kaditu ye sakira aing mah tugasna nanya ulah sok dia tanya sambarangan tinggal urang we nuhun salam hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kaduana bilatung jeung cacing nu endek kanyana punyana deko bilatung maka jeung wawanianan sia Noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburan pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji. Nyana geus dadah we tenang je. Aduh, coba eta teu ngeunaheun kumaha. Memeh sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta pan sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina. Kiaina ge emang telok maca ieu. Teu nyambung. Pasti. Nah iyalah wayahna komo nu geus kolot mah. Saya baca di tamalah tu ayat ieu dina majmu nu mantep dibuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang.
Itu talar mengis kalau wudu heula. Langsung bae memesare bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alif lam tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbika ya qaumam. Ai. Am yaqulu laftarahu. Cek pemajikan anak kaji. Lah ikut segitu batu ngesa. Kula geus teu make calana ieu. Buringas deui tak haji. Ngadenge teu make calana buringas. Geus sadaqallahul azim. Oke aja oplong otak banget. Ngadenge teh pamajikanna ongkot. Itu ngomong kos kitu deui. Masyaallah, manis sawadak teh cambrok. Eleh bae padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna eleh padahal urang teh kumaha cakuran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim eta kalamullah. Alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin eta keur ngobrol jeung Allah. Lamun waliullah manggeus lupa darata geus inget tanaon ai urang mana pamajikan sawadak geus ulah kieu we anzilul kitab bila am yaqul aja muka calana di hari penyana deui aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun sadaqallahul azim. Ya Allah ya Karim. Al-Quran baca ulah datang ke anak orang besi encan bisaeun maca Quran keseukeun Quran siap baca ganjaranana nya anaknya bapak lain letik-letik ganjaran tes urang geus sabaraha bulan sia ngaji di Usada tak aya 5 bulan mah coba dites emang apa bisa atuh deket tes gua cak anak mah bagi hayang bisa maji bah tuh tadi itu ka ustad isin abang tuh dasar abah neraka elek ku anak baca tes kurang anak ya bisa datang ke mana bisa ya budak macam makhrajna kudu rapi bikin ada tuh ke mana kaji soka ke Badul Salam atau ke Badul Wase atau ka Ustaz Sadikin atau ka ditu ke Banten guys ya ke Banten guys ya di Banten mah koplaknya beda bulan pokoknya bulan, guys kali itu. Kena anak Quran, guys. Ulah dimusabakokeun asal bisa bae maca Quran. Masya Allah. Atuh aing bakhrona rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunaheun ieu. Atuh kana nu maca ge. Eta nu sok teu ngeunaheun atuh emang nyana ge maca teu ngeunaheun ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bara-bara batur nyana ge geus teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun. Masyaallah bacana ila wa minhum may yastami'u ilaik inna sawarana ku permegah teh aya kafir anu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubi makinna ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus ngajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan numantaku Gusti diperlakukan seperti eta lantarannya nananyen sabab-sabab mengarahkan dinya wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha namun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat hatta iza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromong lah jelema nu kalalapir teh Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu maka kami geus nyaho di buku-buku nu ku kami sok dibaca in hadza illa asatirul awwalin teu aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awwalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu bara heula
eta mah ucapan-ucapan pika serieun, eta mah ucapan-ucapan pika aneh, eta mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang. Masya Allah. Hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini diturunkan ke Abi Thalib. Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara, pamanna teh di antarana Abi Thalib. Setelah aya Ki Abdul Muthalib, aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah ku ari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kangjeng Nabi, terus diurus hanjakal teh diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan baik, bentuk ngurusanana henteu lalawora, lain sederhana, bahkan anu dek ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana, anu dek ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana, anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana, anu dek ngabahayakeun ka Kangjeng Nabi milaraan ngajerikeun nyana di hareup kalang dadana, tapi rahasia Allah teu iman. Mamang nu jadi kalang dada, aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana. Aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana, di berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup. Bahkan nyana pigatos saudara-saudara sekalian, jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib. Tapi teu iman. Masya Allah karim. Rahasia Allah soal iman mah hese jasa. Nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca. Mang cek Kangjeng Nabi. Naon lo? Nu penting imam maca syahadat, percaya ke Allah, percaya ke abdi sebagai Rasul Allah, geus ku abdi dijamin di akhirat. Abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul, sok geura maca 2 kalimat syahadat ditungtun ku abdi. Endek Abu Jahal, Abu Thalib dan dek ditoel ku Abu Jahal. Macem-macem. Udah sok sembarangan sok syahadat gengsi atuh. Henteu deui. Toel deui ku Kangjeng Nemang. Coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah. Ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat. Allah teh kumaha abdi jang mang mah. Endek maca 2 kalimat syahadat. Cek puja. Sembarangan sok syahadat na bae. 3 kali gitu. Hos bae. Kangjeng Nabi nyegruk cerik, lain jeung cerikan naon teu iman. Tegur ku Gusti Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi, anjeun teu bisa mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta, walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah nu mere hidayah. Tigakeun Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus. Merenung Kangjeng Nabi kieu nu ngurusan, nu jadi kalang dada, anu pohara jasa cintaeunana, hanjak hal teu iman. Cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang. Teu anak Nabi, anak Nabi Nuh Kan'an, darah daging. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Ulah deui kakarak mamang, kakarak Kangjeng Nabi reda. Oh jaheuh. Geus teu bodoh. Nah iyalah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib. Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi, tapi nyana nyegah. Ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta. Cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad, dihina ulah eta Muhammad teh, dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh, tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui. Juh. Eta kos kitu eta Abu Thalib eta. Iman mah ulah. Dengikeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh.
usia perhatikan manten naon tapi aya dituturkeun ulah cek Abu Thalib masya Allah mahal jasa hidayah tak turun ayat ieu wa hum yanhauna kafir Mekah di antarana Abu Thalib yanhauna nyararga ka manusia anu dina iman ka Kangjeng Nabi nuturkeun ka Kangjeng Nabi wayan auna jeung ngajauhan ku par Mekah teh anu ti Kangjeng Nabi ane teu arariman ka Kangjeng Nabi wa in teu aya yuhlikuna rusakna ku par Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyararga teh ilaan busaum kecuali ka dirina nyana teh iman ka Kangjeng Nabi rusak nu rusak teh dirina ngan wa ma yasurun nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak teu iman ka Kangjeng Nabi nyilakakeun diri teu nuturkeun Kangjeng Nabi cilaka dirina teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahoeun bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah jauh zaman ti Kangjeng Nabi tepi ka ayeuna tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah mahal ya masyaallah lumantak ti lumdur mana bae daek datang ka dieu aya imanan aya ngadengekeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna eta teh anu ngetuk hate urang iman urang teh dibawa ku iman gedetan teh tak iman wallah alam bawa takwa tak iman dibawa ku iman orang ka dieu teh aju geus datang ka dieu tuh macam-macam kumaha imanna bae aya nu aing mah di tengah bae gede berarti imanna teh aya nu di Tangkal Ambon bae rada leutik aya nu di mobil bae ku ari ngajina nangis sarua bae cenah cekna gengsi aing mah kan atuh leutik jasa tah mah imanna aya nu di jauh bae henteu ka dieu henteu ka dieu di mana masing-masing bong aing mah ka dieu mah izin aing mah kolot cekna di imah bae atuh tah mah kehalaganku gengsi ngan tetep bae aya imanan masalah sih masalah tambah ukur ku sorangan bae ukur ku sorangan jangan di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ge kan anu keluar atuh macem-macem bae aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas dek di tengah bae mah nyepaeh cenah di tengah aya nu kitu bae temen nekat meureun teman-teman tuh masya Allah jadi bawa ku iman orang teh iman orang teh ngomong ngaroweco bang ojah pengenalan iman teh melalui Al-Qur'an melalui fikih oh nikmat iman subur al imanu yazid wa yanqus kadang-kadang nambah kadang-kadang kurang mentak sing hade tah urang dek maot cara tadi sing hade nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka doger sakara buktina Abu Jahal tadi tah Abu Jahal ulah besing ke urang naudzubillah min zalika sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang jawara ge bae babaturan urang nu baheula hei sakarat sia inget balak genep teu kieu ku jadi inget balak genep hos bae pae coba cilaka sia urang jadi anakna babaturan baheula baju dari ulah di aing hayang kapangi haju gegeran ulah cicing dirinya balik ge geus kapangi tungtun geus keluar deui urang ge balak genep nyasar ge ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia waalaikumsalam nya ge ngarenjak ieu ngarenjak didatangkan ahli Allah naon sebabna sebab geus teu hayang ngeun kopi teu hayang ngeun teh teu hayang ngeun rokok teu hayang ngeun bakakak teu hayang ngeun jeruk teu hayang ngeun doa geus teh hayangeun nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si embag geus teh hayang ceuk cenah teh hayang doa nyekelan kali Allah biasa nasihat bagi geunaheun geus kuari mah ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji Allah beda nasihat keur butuh mah langsung inget Allah keur kieu mah geus tafwid leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah fawid hu waruntan ya fawid tafwid garana geus tafwid bae tafwid teh pasrah jasa geus ka Allah artina pasrah jasa ka Allah bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa teu mawa danaon teu boga amal ja abdi maka Gusti kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah ulah ngaku hebat di hareupeun Allah
Aku dosa aya di abdi, kesalahan aya di abdi, tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura. Ka sorga abdi mah lain ahlina, ka neraka embung. Kumaha Gusti bae tama abdi. Jak ka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun ka neraka ja panas abdi mah. Sakallah teu di tengah-tengah bae nya. Kumaha Gusti bae lah atuh. Tengah ge atuh, azaulah panas bae abdi mah. Kebal-kebal mah atuh ka sorgakeun bae Gusti. Eta bahasa nipu Allah eta kos kitu. Cak Gus Dur nipu Allah Gus. Eta doa nipu Allah cak Gus Dur. Kos kitu teh ilah stulil firdaus ahla. Gusti abdi mah ka surga jalin ahli. Wala aku ala nari jahim kana neraka jahim bejana panas teu kuat. Sakitu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae eta mah sakitu bae eta mah. Ka manakeun atuh terserah Gusti. Ka sorgakeun bae tertipu berarti Gusti. Sahle teh Gus Dur aya bae. Teh kitu nya sing hade keur sakarat geus aya abah urang keur zakat deuleu. Baba urang baheula rada bajir ora baba baturan ka situ tah. Toel ku urang teh. Di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar. Ulah geuna di dieu teu betah. Teu betah. Ya santri kiai. Oh, ngalayat. Toele ulah kebal-kebal pan eta kiai Golkar. Us ulah kebal-kebal ke nyaritakeun proposal deui. Geus teu bener-bener ahli ibadah keuna di dinya. Moal jauh ahli ibadah mah ngomongna ti Allah tobat kitu bae pan. Deureus tan geuna. Geus jangan ge beda, jangan hampura geus dihampura ka Allah bae geus hampura. Geus pinuh ku nasihat Allah. Ta eta teh salah contoh tah Kangjeng Nabi bae jeung Abu Jahal. Ta eta Abu Jahal tanu menang. Singkirkeun tuh gitu. Eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Anyarkeun iman anjeun ku maca la ilaha illallah. Taye Al-Qur'an insyaallah kula minggu-minggu hareup. Jadi minggu saminggu deui. Informasi bae ti kuari bakal nyaba ka nagara anu di mana Quran diturunkeun. Bakal nyaba kanu mawa syariat ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin. Bakal nyaba ka nagara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah. Kula berangkat namun teu Salasa Rebo ke keputusanna poe isu antara Salasa jeung Rebo. Daya berjumlah 92 orang. Kiaina Ki Uding Putat milu, Kiai Haji Jamaluddin Pandeglang milu. Tadi nama di dieu mangan kula dong kula Yasin Jimu Haji Entoh. Tadi nama perkara yang milu kabeh. Jadi kabeh milu adik-adik kula berikut minantuna Haji Rumdani Haji Opang kabeh milu. Insyaallah orang luar nage hatung marilu loba. Haji Firdaus milu termasuk Haji Epi, Haji Supendi marilu termasuk Lurah Oji keluarga jeung bapak-bapana. Kemudian adu anak Haji Madhuri marilu kabeh. Kemudian Haji Ani marilu. Terus lobaan jazadah nu milunya. Kemudian ti luarna tuh orang Cikarang Haji Salim nunyeun basement milu. Lobaan malahnya nama duka sabara urangna. Kemudian adu ayeuna Haji Pandi nu sok berangkatkeun haji teh kita ge sarua de milu. Terus Haji Rosidi Ledung milu. Terus loba tanu marilu teh tadi nama dek 20-an bae. Tapi hayang milu naik 50, hayang milu naik 60, hayang milu naik deui 90, geus tutup. Wari ge lamun dibuka di muasi keneh aya keneh bae loba keneh kayak kakarak pertama ieu mah eta
kakarak ke ieu pertama besi kumaha di ditu da besinan gitu maksudna bercecer dan lain sebagainya. Kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa nu hayang milu sakjana mah ka Bandung meureun. Ye. Itu luar biasa ya jadi lobaan itu milu teh orang ketos saja tuh aya. Terus ya 90 orang lah terus termasuk di Bekasi Gaya deui Pak Joni itu ya nu baheula mobilna dipake ku urang naon garang-garangna ngirim ke Yogyakarta teh kontainer wae eta milu dinya gedu kaopatan duga sabaraha jadi alhamdulillah di Pasir Gadung lagi aya marilu nah jadi berjumlah 92 jadi orang haji masih isuk insyaallah haji umroh itu cerita nama kemudian ngan barizara tadi nama ka Yordan Mesir Yaman sekaligus ngan perena kebal teuing jadina ayeuna di Yordan aya Ashabul Kahfi di Mesir aya kuburan di Imam Syafi'i Abu Darda terus jeung berbagai-bagai ulama di Mesir kemudian dari yang ke Palestina yang ke Masjidil Aqsa kemudian hayang ka Yaman jadi loba kuburan-kuburan para nabi jeung para wali hayang ka Turki ternyata dihitung-hitung waktuna terlalu panjang akhirnya cuman ke Baghdad ke Iran Mekah Madinah segitu ke minggu hareup masih ngaji kemudian berangkatlah Selasa atau Rabu insyaallah jadi diperkirakan orang libur 2 minggu liburna 2 minggu kemudian ngaji deui moal kebal deui Ramadan libur deui insyaallah tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong ye ngomong teh lain naon cenah kiai padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah dibandingkeun jeung umroh mah sarua kula ge dina pikiran mah gedean ngaji sebenarnya mah ieu ganjaranna jeung mempertahankeun mah lain kiai pedagang ngaji kiai umroh kebelamat 2 minggu aku dan aduh cenah kula lumayan ya di dieu siapa gitu bae berbagai-bagai lah nu datang ka kula ditampung termasuk sababaraha kiai anu meureunanan sono bae ngaji teh kos kitu teh sehingga nyaritakeun beureunan gedean keneh ngaji dibanding jeung ziarah umrah bener ngan ieu mah insyaallah cuman sekali ye kaditun mah ku Allah bae santaran sono jeung Tuan Syekh sono jeung Imam Ghazali sono jeung nu sok dihadiahan bae segala Musa Al-Kazim segala Junaidil Baghdadi sagala kubur eta nu sok dihadiahan terus unggal poe tah ieu deuk nyaba kaditu ieu ge neruskeun lalakon almarhum Abah kula dek berangkat jeung Abah ke Baghdad geus pas ini jasa pas dek daftar terjadilah perang Teluk eta pas perang Teluk teh tahunan dek berangkat ke Baghdad ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum jeung kula teu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang dengan bali caritakeun eta mah kos kitu bah meureun geus kadong niat ka ditu aya tak urang dieu urang Banten anu ka Baghdad aju kapanggih ge dongeng jeung urang Arabna di dinya eta kapanggih tas Kidimyati Cidahu geus jelas tama Ki Armin nu manggihanana Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ka Baghdad cek urang Arab di dinya cikene mah cenah balik saha Dimyati Cidahu yu sakena itu kanyahuan daftar na deui pas gitulah eta tasre jasa aju ya buyana dongeng deui di dieu tapi tertentu abuya ge dongeng aing mantos di ditu cecek ke data mantos di Baghdad
kapangijing sesa, kapangijing si Jimyati Cilongok doang. Kos sekarang itu ilah berangkatna. Tekannya rarawat. Tak kos sekarang itulah dongeng-dongeng anu gitu jelema-jelema karan itu. Beragam ya, kemari gaya dongeng. Karena pas dongeng itu Bang eta di ditu bae nya nama. Di mah bukan nomor. Sebares jasa. Batur mah di kuburan wali nya nama di kontrakan. Surang si kupa emang karar itu bae pagana. Nah iyalah dibejakeun ti ayeuna bahwa ke minggu hareup sakali deui. Kemudian orang ngadoa, mudah-mudahan kula disalametkeun sarombongan kabehan nu di dieu naga saralamet deui jeung urang sakumaha biasa, urang bisa ngaji deui sakumaha biasa.